Lamun salaki cicing di imah awewe dijadikan raja, lamun awewe cicing di imah lalaki dijadikan babu. Mitos atau fakta baraya? Ngopi tadi itu ulang ya. Nikmat kieu. Kalau kah tumpang kaki, boga minantu teh. Oh gawe. Baturang suarang gawe. Ieu mah kalakah ngopi. Minantuna nahaon. Sok-sok geura barang gawe. Batur mah geus bareres wayah kieu teh. Ieu mah kalakah tumpang kaki bari ngopi. Lamun salaki cicing di imah awewe dijadikan raja, lamun awewe cicing di imah lalaki dijadikan babu. Mitos atau fakta baraya? Ngunah. Kerja jajan naon eta? Jajan seblak, Mak. What? Cek emak ge eta teh pemborosan. Ulah sok jajan wae. Nu masak abi, nu nyeusehan baju salaki abi, nu ngurus gering salaki abi, nu pempene sare oge abi. Kiraku abi ngan saukur menang manuk ngahungkul. Rugi. Dasar minantu koplak. Jadi pamajikan bisa nak meakeun duit salaki. Lamun lain ku pamajikan dek usaha atuh mak, biraku dek ku pamajikan tatangga mah. Mun masak ulah loba-loba teuing, kemu bajir jeung tong lada-lada teuing. Pan nyaho mak mah keresep lada, keder ke mah main cret bolak-balik ka WC. Nya mak. Mun ngumah wadah, ulah loba teuing sabuna. Ke bau kana wadahna. Awewe, ngepel teh leueur keneh. Nis, ngepel teh cing bener, kudu seuseut, ulah laleueur kieu. Lamun malabu dek kumaha, masih keneh leueur mah. Cing baleg atuh. Nya, emak. Cuaca geus mendung, kalakah santai. Nis, tuh tempo, langit geus ceudem, geus mendung kieu, geura buru-buru jahitan baju, bisa kaburu kahujanan. Astagfirullahaladzim. Isukan mah deuk balik. Mamodok di dieu. Hek loba kabejakeun mitoh habe aku minantu. Balik isukan Astagfirullah.